Waktu Prabu Hayam Wuruk dijenengkeun jadi raja di Kerajaan Majapahit, yuswana kaetang anom keneh pisan. Malah nepi ka sawatara taun mah di harita tetep bae henteu kagungan prameswari. Hal eta ku sapangsi karaton katut abdi-abdina di Kerajaan Majapahit dianggap ngurangan komara nu jeneng raja. Kusabab kitu para sepuh jeung para yogi geus nyemutan kelayan hormat sangkan Kangjeng Raja enggal kagungan garwa. Ari waleranana sanes teu kersa kagungan garwa, nanging teu acan aya anu cop sareng manahna. Pirang-pirang putri anu gareulis, putra bupati malah aya putra raja anu sasatna mah bare dibaktikeun ka sang raja, teu aya hiji oge anu kamana. Kocapkeun di Kerajaan Sunda aya putri anu geulis taya babendinganana, geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, kageulisanana kaceluk ka awun-awun, kawentar ka jenah pria, jaba kageulisanana teh eta putri teh kamasur pinter oge sareng sae manah deui. Ari jenenganana putri nyaeta Citra Resmi, putra Prabu Linggabuana ti Kerajaan Sunda. Kageulisan jeung kapercekaan Putri Diah Pitaloka Citra Resmi nami lengkapna kaemper-emper ka Prabu Hayam Wuruk. Teras bae atuh anjeunna miwarang juru tekin supados ngagambar Putri Citra Resmi. Juru tekin harita keneh angkat ka Pajajaran, kawantun juru tekin ka Petengan Majapahit. Teu kantos lami oge gambar putri teh tos janten. Didinya enggal dicanda ka Majapahit disanggakeun ka Prabu Hayam Wuruk. Barang breh ningali gambar Nyi Putri sang Prabu Anom raos kadudut kalbu kapentang panah Dewa Kamajaya. Prabu Hayam Wuruk tos teteg manahna yen Putri Citra Resmi suruk janten garwana. Komo deui saparantosna ngadangu cariosan juru telik perkawis pribadi Nyi Putri estu pinunjul sarta taya cawadeunana. Geulisna teh cenah sanes geulis rupina bae, nanging geulis parat dugi ka hate-hatena. Enggal bae Prabu Hayam Wuruk ngempelkeun para sepuh katut para mantri ngabadantenkeun niatna migarwa Nyi Putri. Sadayana sapuk kana niat sang Prabu sarta harita keneh ditangtoskeun utusan kanggo ngalamar Nyi Putri ka Kerajaan Sunda. Anu kapeto dina eta babadantenan nyaeta Patih Madu anu dipisepuh ku sadayana. Seueur luangna sareng tutur panata Jatnika. Dina waktos anu tos ditangtoskeun, Patih Madu angkat ka Kerajaan Sunda sejak ngalamar Putri Citra Resmi kanggo garwa Prabu Anom Majapahit. Angkatna disarengan ku para punggawa sareng sababaraha mantri ka Petengan. Nyandak rupi-rupi barang araneh kintunkeun ka Kerajaan Sunda. Henteu kantun di bahanan serat panglamar anu diserat langsung ku Prabu Hayam Wuruk. Teu kacatur lalampahan di jalana caturkeun Patih Madu ka rombonganana tos dugi bae ka dayeuh nagara Sunda dikawali. Sasumpingna ka dayeuh nagara Sunda tumut kana panata Jatnika anu ilahar. Patih Madu teu wantun tumorojog ka karaton, anjeunna ngabujeng heula ka kapatihan. Teras ngadeheus ka Prabu Linggabuana diserangan ku Patih anepaken. Sanggeus munjung sarta ngahormat Patih Madu nyanggakeun kikintunan bari sakantenan masihkeun serat ti Raja Majapahit nyaeta Prabu Hayam Wuruk. Serat ditampi ku Kangjeng Raja teras diilo dumet pisan. Unggelna serat nunjukkeun panuhun Prabu Hayam Wuruk kagungan maksad palai migarwa Putri Citra Resmi. Kangjeng Raja nyaur prameswari serat diaos sakali deui dipayuneun garwana. Digerendengkeun kalawan antare
unggelna tetela sareng kahartos rehna Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk sejak nileuheungkeun putri Citra Resmi. Kangjeng Raja pamunteuna marahmai manahna langkung-langkung bingahna. Kitu deui sareng Prameswari. Lajeng Kangjeng Raja nyawa putri ditaros kersa henteu kagungan caroge ka Prabu Hayam Wuruk di Majapahit. Kawit nama sang putri semunu ewet lami-lami pok sasauran antarenaker. Basana sadaya-daya ngiringan sakersa lama. Namun aya panuhuna palai direndengkeun di Majapahit. Sang raja ngadawuhan ka patri anepaken supados nampi patih madu sarencangna. Upati anepaken dipernahkeun di kapatihan. Ditampi kalayan hormat sakumaha mistina saparantos sababaraha dinten ngaso para utusan ti Majapahit kawidian mulih. Sasumpingna di negara Majapahit teras ngunjuk ka Prabu Hayam Wuruk yen panglamarna ditampi ku Raja Sunda dibagiakeun ku kabagiaan Tanwangnan. Patih Madu oge ngunjukkeun rehna putri Citra Resmi aya pamundut palai direndengkeun di Majapahit. Kumargi kitu dina waktosna engke putri Galuh baris dijapkeun ka Majapahit ku ibu ramana ku anjeun. Padangu cariosan Patih Madu kitu sang Prabu Hayam Wuruk kalintang bingahna. Mualami deui oge ka palaina ti nekanan migarwa istri anu janten panjileukanana. Teu kacatur tatan-tatan jeung sasadianana. Kacaturkeun geus sadia samaktana. Raja Sunda saputra garwa angkat ka Majapahit. Nanging henteu sadayana ngiring. Ayan dikantunkeun Jaya Sunda nyaeta putrana anu burei keneh anu jenenganana Wastu Kancana sareng Mangku Bumi Bunisora raina Raja Sunda anu pangdeheusna. Rombongan Raja Sunda nganggo jalan darat dugi ka Amparan Jati ayeuna mah Cirebon. Tidinya diteraskeun nganggo jalan laut. Kumargi niatna oge bade nikahkeun teh rombongan kerajaan Sunda teh teu seueur. Sadayana teh mung aya 100 urang kalebet sang raja Prameswari sareng Nyi Putri. Aya eta oge pasukan bela mati anu ngiring nanging mung kanggo ngajaga keamanan bae. Bilih aya bancang pakewuh di perjalanan. Jauh di jugjug anggang di teang Raja Sunda sabaladna tos dugi ka Majapahit. Ngarereb saheulaanan di tepi suwiring Majapahit nyaeta di tempat anu kiwari melah bubat teh. Enggal bae ngadamel pirang-pirang tenda anu pangageungna tenda Kangjeng Raja ditema ku tenda Prameswari sareng Nyi Putri. Teu tebih tidinya tenda para pangagung dilingkung ku tenda pasukan bela mati sareng tenda para pangiring sanesna. Kuwu bubat desat-desut indit kadayeuh teras ngadeuheusan ka Patih Majapahit. Terasa sarengan unjukan ke Sang Prabu yen tatamu di pajajaran parantos sumping. Sang Prabu babadan tenan sareng para sepuh enggalna bae diputus harita keneh yen Sang Prabu kersa mapal pigarwaeun. Kuwu bubat enggal bae ditimbalan supados nguningakeun hal eta ka Ratu Sunda. Kacaritakeun Patih Agung Gajah Mada Patih Majapahit anu kawentar kongas gagah, patih anu boga karep ngawasa jeung ngareh negara-negara nu aya di sakuliah Nusantara. Malah eta patih geus ngangkat sumpah moal ngadahar buah palapa lamun tacan bisa ngalukeun negara-negara nu aya di sakuliah Nusantara. Patih Gajah Mada henteu ngarujukan kana kersa Sang Prabu bade mapag pigarwaeun ku kabubat. Patih Gajah Mada boga anggapan kalungguhan Raja Sunda henteu beda jeung raja-raja liana anu geus talu ka Majapahit. Lantaran kitu Raja Sunda kudu dianggap datangna ka Majapahit teh rek pasrah sumrah sarta ngabaktikeun putrina ka Raja Majapahit. Upama Raja Majapahit kersa mapag ku anjeun sarua jeung nurunkeun komara katut wibawana. Patih Gajah Mada ngadadarkeun akibatna anu cenah baris ngarugikeun citra Raja Majapahit.
Upama Ratu Sunda dianggap sarata, kumargi dugi kadangat harita Ratu Sunda tekersa bae tahu ka Majapahit. Sang Prabu hayam buruk mindal sekedap. Semu ewed ngagalih diunjuk Patih Gajah Mada. Nanging kumargi anjeuna alim kapapanjangan pok bae sasauran. Nya ari kitu mah kumaha Bapak Patih bae atuh. Patih Gajah Mada mundur ti payunan ratu, ngarentahkeun tatan-tatan metakeun barisan, cenah geusan ngahormat mapag tetamu. Ari pasang petakna jauh tina maksud mimiti, Ratu Sunda rek dipapagkeun di kapatihan terus diajak babarengan ngadeuheus ka karaton nepangan Sang Prabu Hayam Wuruk. Sakumaha ilharna raja-raja lian di Nusantara anu geus jadi patalukan kerajaan Majapahit. Ari Ratu Sunda di palataran bubat ngantos-ngantos anu mapag henteu jauh bae. Enggal bae anjeunna miwarangan utusan angkat ka dayeuh negara Majapahit. Nyarioskeun yen rombongan negara Sunda parantos sayogi nampi anu mapag. Anu diutusna Patih Anepaken, Demang Caho Panghuluboran jeung Patih Pitar. Disarengan ku 300 pasukan bela mati, eta utusan ngajugjug heula ka kapatihan. Patih Gajah Mada kasampakeun aya gulang-gulang anu ngajaga kapatihan. Henteu mirosea rombongan tetamu teh kawas anu geus diparentahkeun kudu kitu. Atuh tatamu kapaksa tumorojog langsung ngadeuheus ka Patih Gajah Mada. Enggal bae Patih Anepakan tunjukkan yen Ratu Sunda parantos ngantos anu mapag. Patih Gajah Mada kacida ambekna nganaha-naha ka urang Sunda, pedah kakara ngakungan ayeuna omongna kieu. Sang Prabu Hayam Wuruk Sang Prabu Hayam Wuruk teh Raja Agung anu taya sasamina di Nusantara. Para ratu di mana-mana geus biasa ngadeuheus bari nyanggatkeun pangabakti tanda satuhu. Ratu Sunda rek ngabaktikeun putrana, ayeuna pisan ditunggu di kapatihan, rek disarengan ngadeuheus ka karaton. Ngadangu omongan Patih Gajah Mada kitu, Patih Anepaken salirana ngagidir. Tekiat nahan katiraos manahna, anjeunna ngawalon sugal ka Patih Gajah Mada. Ratu Sunda pangna datang ka Majapahit, lain rek ngabaktikeun putrana, lain rek pasrah sumerah ka Raja Majapahit. Sabab Ratu Sunda lain patalukan Majapahit, henteu bisa disaruakeun jeung ratu-ratu sejen. Dua patih patorong-torong sami-sami ngabela ku pundena. Dua nana sami teuneng sami ludeung. Patih Gajah Mada boga rasa ieu aing, Patih Anepaken teu gedag bulu salambar nepi ka meh bae tarung patunggalan. Hadena kaburu kasapi ku Sang Resi, saur Sang Resi, utusan teh leuwih hade marulih deui ka bubat ngantos utusan Sang Prabu Hayam Wuruk. Sasumpingna kabubat, Patih Anepaken unjukan ka Ratu Sunda nguningakeun kajadian di kapatihan. Ditetek teu aya nu kalangkung, Sang Ratu henteu mindel bawaning ku ewed. Panampian urang Majapahit tebih tina panyangka, majarkeun bade tumut ngangken Rama, ari kabuktianna mah Raja Majapahit teh jalir kana janji. Hidra kana Subaya, henteu lami Sang Ratu Sunda ngalahir. Basa urang kakara turun ti kapal, cai laut basisir semu beureum jeung raong soal gagak patembalan. Tah eta teh tangtu aya fila-filana. Kusabab eta ayeuna urang kudu taki-taki. Saperkara anu kudu dikuatkeun dina hate nyaeta hal kahormatan kerajaan Sunda. Kajeun ajur tutumpuran, mana hirup nandangan kahinaan. Salajengna Sang Ratu Sunda ngawadian wadia balad kabeh ulah aya anu kaliwat. Kudu digeuing Patih Anepaken
sangkan iatna nyang haripan segala kejadian. Pati anepakeun ngumpulkeun para punggawa masing-masing kenging papancen kedah ngageuing sakabeh wadia balad supaya engke di mana datang bancang pakewuh geus sayagi pikeun nyang haripanana. Wadia balad Sunda geus kumpul bari mawa pakarang cangkinganana. Kok pati anepakeun sasauran kalawan tatag. Saha-saha anu wani narohkeun pati leuwih hade mundur. Saha-saha anu teu wani narohkeun pati leuwih hade mundur ti anggalna keneh. Ulah mundur di pakalangan. Sakabeh prajurit Sunda henteu galibeur. Saur manuk niat ngabela kahormatan ratuna moal mundur satunjang beas. Kocapkeun Pati Gajah Mada anu maksudna rek nalukeun urang Sunda nyuhunkeun widi ka Prabu Hayam Wuruk supaya nyariosan ka Ratu Sunda yen Putri Citra-Resmi kudu dibaktikeun sarta lamun Ratu Sunda henteu nurut, Ratu Sunda bakal dirurug ku pasukan Majapahit anu tangtu bae leuwih loba jumlahna jeung leuwih samakta pakarangna. Nurut kana kahayang Pati Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk ngirim utusan ka Bubat. Anu maksudna supaya Ratu Sunda taluk, tapi Ratu Sunda henteu gedag bulu salambar, kajeun gepeng kaya pepetek tibatan kudu serah bongkokan. Anjeunna sadar, prajuritna eleh tohaga, boh jumlahna boh pakarangna. Margi sumpingna ka Majapahit teh sanes niat perang, nanging bade nikahkeun putrana ka Raja Majapahit. Isukna ngalegeudeuh balad Majapahit, ngarurug wadia balad Sunda di Bubat. Lobana prajurit Majapahit tanpa wilangan, aya sababaraha dikeleun wadia balad Sunda. Tapi wadia balad Sunda henteu gimir, teuneng ludeung, lali rabi, tegang pati. Rampak kabeh ngapag musuh, der bae atuh perang campuh, goh prajuritna boh kapalana. Di dua pihakna geus pating golepak. Balad Majapahit anu leuwih loba jumlahna sarta leuwih samakta pakarangna kawantu meunang nyadiakeun keur perang. Henteu bisa ngayonan prajurit Sunda, patih anepakeun perang nalir banteng bayangan. Itu deui para patinggi Sunda liana. Tekadna geus buleud pageuh kajeun ajur tutumpuran, pangperangan tibatan hiruk kudu nyandang wirang. Berantaran prajuritna loba anu jadi korban, Pati Gajah Mada langsung milu perang, bari baladna ditambahan deui leuwih loba. Ngalawan prajurit anu leuwih seger, prajurit Sunda geus mimiti carencang, malah Patih anepakeun geus perlaya. Kasambut dikurubut ku Patih Gajah Mada jeung sababaraha raja anu bilu ka Majapahit, kitu deui jeung patinggi Sunda liana. Ningali kitu Ratu Sunda enggal nitih gajah, diaping ku kapetengan, maju ka pamperangan. Prajurit Majapahit dicacar bolang ku Ratu Sunda, pasukan Majapahit kateter henteu kiat ngayonan kadijayaan Sang Prabu Linggabuana. Akhirna Ratu Sunda perang petunggalan dihuruk ku Ratu Daha jeung Ratu Kahuripan. Ratu Sunda henteu tahan, dugi ka pupusna kasambut di pangperangan anu teu saimbang. Uninga Ratu Sunda parantos perlaya, Rameswari sareng Patih Galuh sareng Putri Galuh. Uninga Ratu Sunda parantos perlaya, Rameswari sareng Putri Galuh patut para garwa punggawa anu kasambut enggal susuci nganggo angguan sarwa bodas sami-sami sejabela kapanutan. Sadayana geus nyepeng keris, teras arangkat ka pakalangan. Crub-creb narebot patuanganana maot digedengeun carogena masing-masing. Putri Citra-Resmi teu ngiring ka pakalangan, diwagel ku ibuna bisi kacrek ku musuh. Anjeunna nganggo angguan sarwa bodas, teras bae nebok anjeun ku keris. Harita keneh oge Putri Galuh teh palastra, layona diebogkeun lelaunan, ditruban ku lawan Sutrahejo, dikemitan ku emban-emban anu satia,
anu nariat belapati mun geus cunduk waktuna. Kacaritakeun Sang Prabu Hayam Wuruk geus palai enggal-enggal patepang sareng buah atina Putri Citra Resmi barang anjeunna ngadang wartos yen Putri Citra Resmi parantos pupus nyeblak manahna sarta lebet ka pesanggrahan ningali geulis tos danten layon digalentor bari midangkeun reraina baseuh Cisosca Sang Prabu. Layon digalentor bari midangdam reraina baseuh ku Cisosca Sang Prabu. Sang Prabu kaleleban dugi ka teu damangna. Saparantos lumangsungna eta kajadian, Pati Gajah Mada dicopot tina kalungguhanana sarta sumpahna dianggap geus cambal. Sumpah palapa capar sapada harita henteu saeutik raja-raja Nusantara anu harita keneh ngejat tina kakawasaan Majapahit. Malah Patih Gajah Mada oge kabur ti Majapahit lantaran rek ditangkep ku Prabu Hayam Wuruk. Pikeun dipenta tanggung jawabna. Nurutkeun naskah kuno Kidung Sunda, urang Sunda menjadi korban dibubat 83 urang. Ari korban di pihak Majapahit 3.748 urang. Gajah anu paeh aya 14, kuda 27. Raja Sunda anu kasambut dibubat katelah bae julukanana nyaeta Prabu Wangi. Lantaran jenenganana jadi seungit sumeleber nyambuang ka sakuliah Nusantara. Kalungguhan di Kerajaan Sunda diteraskeun